sahaja lemah nunyin kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulur nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging meuli bandeng tak yang ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta minum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah na ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana lalu asa bae pokona lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu ih siapa kumaha sih ibabari bae ta ku Allah dibere ya Allah ya Rabb itu ala iyali wa ahlihi guys kuari mah urang ka kakak ka adik ka mamang ka uwa terus sekitar-sekitarna poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang geus puguh pamajikan jeung anak incu kitu keneh ka dulur ka mamang ka uwa tatangga-tatangga karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh geus mah puguh asakna atahna we geus lah naon nu dibutuhkeun ku nyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya bila perlu nu butuh pakaian ge bere ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae terutama jembar hate rasa urang waktu berputar terus sakumaha porosna ternyata urang ayeuna geus aya di bulan Muharram tanggal hijina nurutkeun ahli fisab qot'i falak sulam munairen ialah jatuh pada hari Sabtu luhur lantaran genep darjah jadi kamari tanggal hijina kuari berarti tanggal 2 di bulan Muharram aya hiji sejarah anu luar biasa yakni tanggal 10 Muharram disebut Asyura Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah barang sumping ka Madinah orang-orang Yahudi pararuasa Kangjeng Nabi nanya kunaon make paruasa cek orang-orang Yahudi kami menghormati poe ai kitu lantaran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman lulus Firaun nu dikerem Kangjeng Nabi Musa masalam nah ieu terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram ianya Asyura Masya Allah cek Kangjeng Nabi atuh ana ahakumi kakula leuwih hak batan anjeun lantaran kula mah jeung Kangjeng Nabi Musa teh sadarajat mantap Kangjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10 yakni yaum Asyura memeh Ramadan terus Kangjeng Nabi puasana 10 Asyura bahkan terakhir cek Kangjeng Nabi la'ishtu lamun kuring hirup datang ka gobilin
ila gobilin tahun hareup kaula la asumanna at-tasu'a bakal puasa tanggal 9 lamun kaula hirup ka tahun hareup lain tanggal 10 bae kula rek puasa jeung tanggal 9 tapi ternyata Kangjeng Nabi haju maot pupus tekungsi puasa tasu'a ngan aya bahasa mun hirup mah datang ka tahun hareup endek puasa tanggal 9 mantat urang mah disunahkeun 2 hiji tasu'a nomor kadua Asyura bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yauma Asyura diturunkeun ka bumi ge yauma Asyura keneh bae dibeulungna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura Masya Allah kaluar tina lau Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura waduh luar biasa 10 Asyura Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyeun kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun. Dikarumpulkeun sesa aya gandum, aya korma, roti bubuk-bubuk, beas dihijikeun. Ayat 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh. Uyah jadi teu diuyahan. Ngaranna bubur tanpa garam. Jadi bubur tiis saju di dalam. Tah eta tanggal 10 Asyura. Mantak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis dibubur teh diuyahan ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinyakeun ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh-keneh ketel tidak rawan urang ka bubur gitu ulah kanyahoan ku Muhammadiyah we Muhammadiyah nya ngabidah-bidah sia ulah kos gitu urang mun di bidah-bidah ulah ngomong cicing bae geus antepkeun lah aju beres ngabubur kirimannya kayak gikunya di dahar jangan cenah bubur bid'ah ye kayak gini tanya tahun hareup ngabubur bid'ah deui lah ngeunah cekana tuh Muhammadiyah fokus gitu pinter kodek Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ka langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ka langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim. Sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun simkuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu simkuring nu ngaran Husein
bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala geus dibejaan ku Kangjeng Nabi mantap tanggal 10 Asyura wah di Karbala jutaan manusia lamun inget Karbala wah eta masjidna agrengna luar biasa gedena pohara engke dikunjungi di berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala wah di berbagai negara 10 Asyura. Nah iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu Minggu Senin berarti tanggal 10 na poe Senin hareup geus jeung tasuana Minggu puasana 2 poe Minggu jeung Senin tuh acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari waduh mantep jasa tah hiji tanggal 10 lah cenah moal tanggal hiji mah janggeus kamari kaliwat ku ari ge teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimiti lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5 Sabtu Minggu Senin Sasarbo berarti masalah lah tanggal 5 ge moal ceknya na kebe tanggal 7 berarti Rebo Kemis Jumat Sabtu cenah 7 ge moal kebe cenah tanggal 9 10 teu nana 10 ge moal ratu krante eta mah budak sudah dendeuk moal kene bae aya baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram nu ngarasa kolot ben ngarasa kolot ieu aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon ieu mah kolot aju ngarasa kolot asana aing nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa tuh Masya Allah bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham shadaqah bidirhamin as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kangjeng Nabi dibayar 700 tikal terkecil lamun urang na bisa ikhlas beuki tinggi berarti ulah dicaritakeun cak Kangjeng Nabi moal Gusti mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranna ke tanggal 10 disebut lebaran yatim deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus sabulan Muharram terus bae terus be orang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10 bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan sahaja lemah nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging meuli bandeng geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae ieu geus keluarga bae mah keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta nginum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah na ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana lalu asa bae pokoknya lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae
jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu. Ih siapa kumaha sih. Ibabari bae tak ku Allah dibere. Ya Allah ya Rabb. Itu ala iyali wa ahlihi. Geus kuari mah urang ka kakak, ka adik, ka mamang, ka uwa, terus sekitar-sekitarna. Poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang. Geus puguh pamajikan jeung anak incu. Kitu keneh ka dulur, ka mamang, ka uwa, tatangga-tatangga, karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh. Geus mah puguh asakna atahna we geus lah. Naon nu dibutuhkeun kunyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya bila perlu nu butuh pakaian ge bere. Ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae, terutama jembar hate. Ikan nu hese ge jembar hate. Mobil boga, pemajikan boga, hate ngulunut bae. Mana teh hese teh kos kitu eta. Hese teh wae. Aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena Masya Allah jembar bae aya. Aya tah kos itu aya tah. Tapi sabalik ge aya nu boga duit tapi teu jembar-jembar. Neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong. Musuh jeung pamajikan jeung anak teu betah, neuleuh keluarga teh dibere rumit bae. Aya eta mah geus bae model, tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik. Lah cek paribasa koreh-koreh cok. Tapi aya bae jang dahar, aya jang inum, aya jang pake, aya pamajikanna teu pernah marah. Keur aya seuri, keur eueuh seuri kitu keneh anakna. Masya Allah nikmat jasa. Mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah mangpaatna kos kitu maning maca sholawat deh tiis kana hate ya Allah ya Rabbi. Aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh tiduk-duk disusuk aju pamajikanna nganasehatan kalah. Ya dunia manggeus dibagi ku Gusti ulah sok hahanteman teh nu penting mah salat zuhur asar berjamaah. Masya Allah. Asana teu hujan ge tarariis. Masya Allah, jajantung tiis teh sajantung. Ieu lain pan. Kapan geus balik? Karek jam 1 we geus balik kumaha bebonangan. Mana kempes ban. Kaditu deui. Idek mandi, itu kudu mandi lah. Kuda gitu mandi, kenceng lompat mah. Sial, jak salah kira. Wah, idek dah. Geus asak sangu, gede harus itu di warung. Asa kudu diimah-imah, kerenangan duit sing khusyuk. Waduh. Salah kira aja ngalamun. Baik, aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing. Jak Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tuh. Eta mah hareudang dek balik jam 4 ge moal kalah aing lah di babaturan ngajak balik urang balik leh moal aing kunaon kokoprak aya di ieu emangna anak kotok gitu di kokoprakan tetepan seneb eta karajaan teh tah mentak neangan pamajikanana mun urang deuk kawin tanya neng bogoh ka kakak. Alhamdulillah. Jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah. Siap ente dibawa sugih. Ngalamun nyana. Pan Kang ngomong gitu sih. Batur mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah. Susah makan eukeur. Mun ke sugih siap tante. Oh jatuh. Kakak susah neng susah. Itu kudu ditanya dibawa susah mah. Ya Allah ya Rabbi aya bae. Nah urang nyieun ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura. Geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe keneh gulaan tempena. Ulah digoreng-goreng teuing. Tingkatkeun we urang dina poe eta tah Senin geus urang nyieun ka Jembaran. Meuli hayam.
guys mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng jangan meuli bakakak urang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sabaya nu ka imah aya geus ieu berarti ya milik urang lain jembar aja sempit tuh Masya Allah daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus ti kuari urang intip puasa urang mun bisa Minggu jeung Senin keur henteu jeung Minggu na geus Senin mah wayahna 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tikuari siap-siap bonteng suri buah jeung naon cak pamajikan jangke poe Senin buruk atuh geus tikuari aya jeung ka Jembaran ayo geus puasa aya terutama yatim piatu fakir miskin keluarga yuk urang jieun kajembaran sebab nyieun kajembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu mah cerita tentang penganiayaan terhadap janin janin tersebut akibat nu dianiayana indungna efek penganiayaan indungna imma ku dicarekan indungna wa imma ku dipepe ditenggel indungna wa imma diparak teh diberi dahar teh diberi minum na ieu kaluar borosot janinna tae ieu nu nganiaya kena sanksi guro atawa ku obat dibere obat indungna ternyata efek tina obat tersebut mengarah kana pembunuhan nah ieu termasuk kana pembunuhan janin kena sanksi. Mendak dokter sok hati-hati. Oh sedang hamil ya, tadi bere obat. Sebab besi ke efekna kana janin. Tuh gitu. Aya nu ngahaja-haja ngaluarkeun orok. Semacam-macam. Nah, kan tadi teh dijelaskan bahwa janin guru janin ngajinayat janin ngarusak janin ngabunuh janin adalah guru naon guru wayari guru teh abdun eta hamba sahaya di urang mah hamba amatun atawa amat boyongan perang muslim mukmin perang jeung kafir diboyonglah kafir lalaki nak jadi abid awewe nak jadi ama kuarima malah muslim mukmin mukminat diboyong ku Yahudi sabaraha ribu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi teu dibere dahar teu dibere nginum kuari teh aya nu paeh di kam ilah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibadi urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah tetapi anehna urang ngonam jauh lah nu deket negara tetangga Mesir nu deket negara tetangga Yordan nu deket negara tetangga Qatar kok ieu teh teu peduli amat pas gitulah
jalur politiknya lagi Nurani nama cerik orang Mesir ge orang Yordan ge Nurani nama cerik tetapi aya jalur pemisah melalui politik nah ialah politik jahat demokrasi teh kos kitu sehingga urang ngalengitkeun ukhuwah ku sebab aya jalur politik ngahaja ku Amerika di demokrasi ke nu mantak digempur Irak lantaran can demokrasi supaya demokrasi engkena tersekat-sekat ku demokrasi beda jeung negara Islam Syria lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah naik kafir-kafir Yahudi Kristen gitu baik guys ketika aya nu berjuang urang teh tersekat ku demokrasi aya aturan demokrasi kos kieu lah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan nu kuat makin kuat nu gagah makin gagah nu lemah makin teu berdaya agama makin terus didiskreditkan di pojokan terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur terus politik kufur ekonomi kufur urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi teu berdaya urang padahal Indonesia mayoritas Islam bahkan nu jadi bupati na gubernurna muslim ngomong di DPR nama aya kiai segala rupa kiai segala lain lalagaan kiai Habib malah tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya karasa aya Habib di DPR ku urang maksud karasa teh lain naon urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu wakil urang Habib nu aya di ditu karasa henteu ti mengenai tentang agama henteu iyalah demokrasi kieu bae terus betah urang demokrasi terus teu betah ya wallahu a'lam terserah kos kieu di Syria di Irak kuari Yaman geus puguh Palestina sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi anu teu dibere dahar teu dibere nginum paeh terlantar kekuatan manusia paling ge 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh ieu teh nu loba pararaeh di jero kang nah sebelah deui mah dibere cuman dialas lah nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap paling dibere 5 huap deres keneh masih dibere biasana urang membutuhkan 2 liter nyana dibere 1/4 liter 1 hari minum gitulah Yahudi lamun geus kitu naon ngaranna biadabna ka urang sebabnya nama dendam ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah Yahudi terbagi 3 nah iyalah nu aya di Madinah kemudian nu kaluar Mesir nu kaluar ke Eropa nah termasuk nu ke Amerika panjang mun dicaritakeun ngan 3 bae tah nyana kerjasama kuari otomatis kuari teh dendam terjadilah seperti itu terus minoritas Yahudi tetapi kekuatan luar biasa sebab lawan sebab sekelilingnya geus jadi Yahudi kabeh geus puguh Amerika geus puguh Eropa jara di Yahudi ngedukung adalah Israel Indonesia ge ulah gandeng-gandeng geus jadi Yahudi ieu mah pada urang nabe yang ngelanan ngomong teh nya ulah bebeja ka batur ulah bebeja ieu mah pada urang nabe bahwa di Indonesia ge geus jadi Yahudi sebenarnya mah nya engke ente ngomong di ditu ulah gandeng-gandeng di sarua
bebeja bae deui ulah gandeng-gandeng cek kiai ge bahwa di urang teh geus jadi Yahudi kan udah serang ngomong dah tuh kabeh nyaho teh mah geus pasti tah tinggal urang pabisa-bisa nyalametkeun diri lantaran moal kebal urang bakal menghadap ka Maha Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala beberes diri urang sing hade akidahna sing hade syariatna jang aturan ibadah ka Gusti Allah ke isuk pageto anak urang didik anak urang lain lalagaan ieu serangan-serangan teh pohara jasa geus teu maelu urusan agama kuari urang lamun nyaritakeun urusan kejanggalan tentang agama lapor ke DPR geus teu ditanggapi ku DPR mentak wakil urang tinggal wakil cenah aya di ditu kiai di Golkar ih teman-teman kiai gede ragag di tanggal caringin tigesle ih cenah udang-udangna gede tambahan deui Gus ya udang-udang ajur sia ngiuhan di Golkar ajur inting-intingan pancena kiai kitu aman masuk bae geus ih ulah kitu cenah kiai pan di dieu ge loba kiai Golkar kena tobat lah cenah aing mendek balik bae jor siap balik ka ditu Haji Hudang oh eta orang jelemana heran teh daek tobat jelema asa bener bae mun kukula dijabarkeun pasti kajahoan salahna tapi teu daek ngaku teu daek ngaku tabaki uci can kabere bae cenah ki uci bah geus uci bae bere aing cokot ku aing duitna aing ka Golkar moal tetep duitna mah dicokot teh hook aja deuk di dahar barabkeun ka kotok hap aja kotok teh daekeun cokot deui ku aing udah beres kabeh inting-intingan asal kiai geus ka Golkar we geus teu manjur mun cara orai jadi orai koros nu tadina orai taneuh ge barang ka Golkar mah jadi orai koros ngegel huntu umplak Ogola asal kiai ka Golkar geus kos kitu bae geus pokona asal kiai ka Golkar kitu bae geus pokona ye cenah ieu mah kiai hebat jasa endek hebat deuk teu asal asup ka Golkar kitu bae geus pokona asal kiai asup ka Golkar sering amat cenah kiai supaya tobat majelis teh gede weus ya pondok 2 tingkat weus ya teu karasa eta ku kiai berarti di jerona aya kasalahan sakali deui asal kiai ka Golkar cenah kiai bangun harengeusna aing karunya bareng yu urang luhurkeun agama ulah melalui Golkar ka mana tuh ka PDI insyaallah sugan dan teu PDI tah deui ngagadil aduh Gusti Allah lagu yeuh batur urang asal kiai ka Golkar maksud teu bisa nyebut cau ieu mah cau kiai boloon asal kiai ka Golkar ini ngaji naon sih bulan Muharram masalahna ya aduh hese jasa ya satu ngaluhurkeun agama ieu acak-acakan kos kitu mah teu karasa kunyana majlisna bagus nu ngaji pondokna bagus nu ngaji naon hartina tu maning reod majlisna tapi loba nu ngaji Kercan ka Golkar mah masyaallah da kiai nu ngararaji luar biasa nyeusup tapi bareng asup ka Golkar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah kiai Golkar blon je pan kiai kita emang kitu bae maksudna supaya sadar ya agama acak-acaka di agama. Coba contohan cenah kiai loba jasa mun diomongan hiji-hiji warauh kabeh urang kiaina nu ka Golkar
Wahia abdun abid jadi ke Golkar ya hari guru eta hamba wamatun tawamat mumayizun abidna nu pinter salimun min aibim mabin tur salamet tina cacat jual beli barang nusok dijual abi di mana-mana ya cacat murah hargana pinclang misalna atupan abid manu diarah tekan tanaga pinclang atuh moal bisa nyana jang nanggung atawa nyuhun ngaranna ge pinclang komo namun jadi supir manu pinclang katuhu mal beres jang nicegas nu mana tawalaman sabelah aib ngaranna ulah nu kitu nu pinter salamet tur salamet tina cacat ieu mahal berarti janin teh di mana aya jelema ngabunuh janin efek tina penganiayaan indungna disingsieunan misarna ku salakina tatanggana ku jawara ku dokter sehingga ngalamun si awewe teh akibat disingsieunan terjadilah aya seperti depresi keluar orok pae dokter tersebut kena sanksi lantaran di Indonesia mah henteu aya hukum anu mengarah kana hidayat teu aya can selesai berarti urusan anak engke di Rabbul Jalil di hareupeun Allah bakal diselesaikeun engke ku Gusti Allah ku hari teu selesai di alam dunia di akhirat diselesaikeun penyelesaian terakhir ku hari nu menang dielehkeun nu bener dielehkeun nu salah dimenangkeun bisa terjadi tapi di akhirat mah ieu jujur jeung adil teh nampak di dunia mah urang dititah ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah eta unggal Jumat sadunya kabeh ayat eta dibaca wow hebat jasa kiai muih lagi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wahnya kalian tahu itu kurbayan hal fasal mungkal tekarasa pokoknya gitu adil teh jujur ayatnya tadi baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itaizil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha beres mun kurang Aisyah maca ayat jujur tante lalu ngomong yang batur tah mah eta dibaca unggal Jumat ku kabeh unggal khatib nu mantak khatib teh di urang pangheulana ka neraka lantaran ayat eta dibaca ku jalan teu karasa cek Allah sia dibaca ku si ayat ayat aing innallaha ya'muru sajana Allah mareta bil adli wal ihsan tidak adil pugu sia teh teu adil ayo ka ditu ka mana jahanam. Waduh, kah jahanam. Masyarakat Hotib ke mana? Dadah Hotib. Ke jahanam, aduh Gusti Allah aku. Tadi baca kabeh eta bahasa dunia teh ayat eta mah. Wasal beres be. Eta khutbah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah. Kabehan ka masa dunia aju adil henteu ihsan henteu itaizil qurba pelit yana anil fahsya nonton TV bae nya wah geus eta khatib mentak hampura khatib pangheulana ka neraka jahanam duh cenah aing mah mumpung jadi khatib lah umumkeun Gus ya Jumat besok libur
Aduh Gusti Allah doaku. Boro-boro libur puguhnya nama hayang tambah dari poe Jumat teh. Ulah Jumat eta bae supaya saminggu aya 2 Jumat. Emang kumaha digaji pan ku pemerintah. Bolon eta. Sakali khutbah sabaraha duit gar? Sabaraha duit? Tuh. Haji Pendi mah jasar dibayar bareng namanya bae. Terus mau menang ganjaran si Haji lah. Walasahu nurutkan jegala sama kabulu kabirin kudu ditarima nukolot ya ngan kolot lam yajiz biramin nantapas ku sebab kolot pikun kolot nama ngan encan kata rajangan ku penyakit pikun kan asal geus 65 kaditu siap-siap tah robah henteu 70 geus mulai leng 70 kaditu mah geus komo mata komo 80 mah isuk sarapan sarap geus beres nyarap teh kopi geus beres kopi iya mana ieu aing isuk can ngadaharna naon kakaran cikene ieu kudu digantung ya aki-aki kos kieu geus babarahan kan ini aing geus tembelarkeun ku sia cenah ieu can diberena naon. Cak nini naik tadi sapiring gimana? Kotok meureun mah. Dibere deui ku nini di dahar deui sayap deui di blon. Nepikeun mah kos kitu tah, geus beres. Manang meureun setengah jam. Geus asak sangu, jeut. Eta pikun eta kos kitu. Eta ulah kos kitu batu Cilaga. Bo tah batu lain digawe dahar mah lulu. Ieu cerita abid geus teu meunang pake tumbal janin nu kos kitu mah lantaran tambah geus teu bisa kos kitu lamun teu rusak silakan eta mah disebut kolot kalapa teh kolot baheula menyebutna kolot kalapa teu kahartieun ku budak bari mah kieu ceng kolot kalapa teh ai kalapa teh lamun beuki kiring mun diparut dijieun minyak beuki loba minyakan minyakna teh pohara kalapa kolot mah teh mantak disebut kolot kalapa tuh mantak sok aya nu ngalamar neng daek ka itu mah kolot ge kolot kalapa teh mah neng ye lain deui tah mah emang kolot kalapa kumaha artina kolot kalapa teh beuki kolot buruk neng sia ajak neng teh sudah teh loba minyakan yang buruk atuh memang dua pilihan lamun teu loba minyakan buruk aing geus kolotna tinggal gitu bae tah ya seperti Kiai Haji nu ngaraji ka dieu ngaranna kolot kalapa eta jadi loba minyakan ngomong kos kitu bae nu teu ngaji eta kolot buruk ngaranna aja urang datang ka ditu ka imah kolot buruk tungtung atas ngaji ribut bae Masya Allah Ustaradz gara-gara ngaji iya jadi kos kieu teh dipake mah ngaji sekadar koleksi we di jero hate ganjaran mah meunang ieu ngaji ganjaran doang mentek ngaji pelebah dieu mah ya sanajan HSG masalah yo kieu teh batu kudu dibejan jeung kiana komo dibejan atuh kerek teh dibejan guys ieu mah masalah ieu moal dinanamkeun sanajan HSG sebab ieu teu kapake mah ngaji mah teu kapake andai kata ngaji ieu terus yo sababaraha minggu ieu mah teu kapake ngaji jinayat mah ieu geus gampar samak di luar HS mau anggal masalah geus tah geus jadi jana mawa permadani aju mawa anggal kedeng bae kitu cek nu sajen teh emang doa atuh ngaji teu kapake ieu mah HS bae cara urang Arab bae kitu so masalah jadi henteu naon sebab ieu teu kapake ngan paling cek nu di sisi-sisi meureun ieu mah can wayah kaluar ti grogol geus dikaluarkeun keluar ti heula masalah cenah Istaratu buluguha disyaratkeun buluguha datang nagiro giro nisausidiatin saparo 10 diat tah
datang ka yustarotu disyaratkeun bulu gua nyampe na dina harga nyampe na guroh gitu guroh abid dina harga saparo per puluh diat lamun 100 onta bagi 10 berarti 100 bagi 10 seberapa 10 saparo tina 10 seberapa siapa pinter ya budak asa TK aing ngaji kieu jadi 5 tah nyampe ka dinya tah masalah tah mentek fafil huril musim roki gimatu khamsatu abirah 5 onta jadi tegah per puluh diat 5 tak kudu nyampe ka harga 5 onta si abidna jelema Zaid misalangan niaya nyisarwiti nu keur hamil dianiaya dengan cara disingsieunan kemudian keluarlah orokna pae atau diteunggeul keluar orokna pae atau diobat keluar orokna pae nah ieu nu menganiaya kudu mayar diatna separo per puluh diat berarti harga 5 ontaeun 5 onta abidna abid teh ya kudu bayar abidna 5 onta lamun hiji onta 15 juta kali 5 seberapa 75 juta berarti bayarna nyana 75 juta tuh gitu ya Masya Allah geus pain pakidat bakom satu abiro mun abidna ternyata abidna padi mah kudu mayarna ku abid di Indonesia mah kan abid dipaksakeun ku kumaha ge abid amat malah aya kajen ku kumaha lainnya amat mah anu kasipatan ku abid jeung kasipatan ku amat maka ieu mah hargana bae tuh sabaraha khamsatu abiratin 5 ontaeun onta nu gede nu bagus 15 juta nah 15 juta kali 5 berarti 5 kali 15 juta saudara 75 bener ente sih masih salah ini mah asa teu percaya ini mah coba pakai kalkulator 75 juta Masya Allah nah iya kumaha lamun abinna kolot kan kolot mah murah eta kan nu mahal teh nu mahal kulantaran dadampak kene umurna 30 40 50 mahal lantaran tanagana bagus kene seter kene nu kolot tadi ge kan ulah nu kolot mah lamun datang ka geus pikun kecuali lamun encan pikun ngan harga rada turut teuing mah abid umur 30, abid umur 40, abid umur 50, aya ge umur 80 tapi henteu pikun. Masalah guys. Sanajan rada murah hargana. Kula mah sok inget ieu teh ya dongeng. Ya aki-aki boga pamajikan ngora. Ngobelah dieuna, ieu keur cerita pikun. Maksudna rada kolot. Kebelah dieuna si aki-aki muriang diantar ku papajikan ka dokter. Antar ke dokter, periksa cek dokter teh. Ini ibu istrinya iya, masih muda iya. Sekarang gini aja, ini kakek nanti malam suruh kencing. Besok air kencingnya air seninya bawa ke sini. Nanti diperiksa melalui air seni. Oh iya, makasih dok. Bener. Isa memeh sare nyana teh kieu aki-aki beres nunggu isu kan cendeun medinya handapeun dipa ari jam 1 pabajikana yang kieu deui sarua teu kuat ai pabajikana kaluar sieun teu kahudangkeun salaki gara dege kolot lah kieu bae di dinya di nu panu urut aki-aki teh tah jadi ngahiji Pak geus bae beres isuk-isuk berangkat ke dokter. Mana bu air seninya? Teu inget ieu dikihan ku nyana. Ini nggak hiji. Di sini jok air seninya diperiksa. Barang diperiksa, saya kaget cek dokter. Kenapa? Suami Anda hamil ini. Dari mana jalannya ya?
Sejak saya jadi dokter baru kali ini ada air seni laki-laki hasilnya hamil. Wah, ini ada apa ini? Sok pemajikanna sial cai kiai meureunana. Dadok jangan dimasalahkan, lu pulang aja lah. Bukan begitu, tapi ini jadi masalah ini. Ini jadi masalah ini, ada kakek-kakek hamil ini. Aduh. Itu lain nyaina nu pikun apa majikan tahu nu pikun berarti. Aya geus karolot kara itu eta. Tetek sing hade aya deui lain kitu tah mah. Ki syak-syakit ya. Den bae di. Aya ditu lain diadap di luhur meja. Pemajikanna haus diinum punya. Masya Allah, cek pemajikanna ceuli nu tata dina torek jadi muka, irung mararuka, ieu sing nginum naon? Oreng ceki salaki. Obat toreng eta nu torek-torek cager eta katitu. Mun teu cager tambah torek. Balil akdi kibatuha falil fakdi wakila la yusaratu cek sakal mah la tustaratu teh disyarat kudu datang la yusaratu kudu datang karena saparo 1/10 tiap falil akdi kibatuha tetep falil fakdi tetep kanu eueuh hargana bae. Jadi hargana bae lamun abdi eueuh cara diurang geus bae harga. Nah ieu hargana sabaraha duit dibikeun ka saya wa hiya liwarasatil janin pikeun ahli waris janin. Iyalah ahli waris janin mah berarti indung kemudian saha ahli waris sakumaha biasa ahli waris. Kewajiban anu mayarna ala aqilatil jani ka aqilah asobah janin. Wakila cek sagol inta amada faleh mun nyana ngahaja cara dokter aya unsur kesengajaan wajib kasih dokter eta atawa zaid faktor kesengajaan menganiaya Jasarwiti ternyata bener-bener hasil menganiayaana sampaikan ngajuru pae ieu menyana nu kawajibanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq al-hadis. Langkung dipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareun puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareun Islam. Shalawat sinareung salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina
oge ka para sahabat-sahabatna Rauf farata bi'in asbatabi'in. Aribis al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kekersana ajengan anu ti Jakarta. Ongko Jakarta tapi bahasana Sunda. Cakula ieu pasti Jakarta tempelan. Tempel. Sebab bahasa Sundana akrab. Itu sedak-sedak goreng ti Subang. Waktu mengkonon ya. Kurang doakeun mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun umurna. Pasihan kakiatan ku Gusti Allah dalam rangka negakeun agama Allah. Oge ka para qori nu kaleresan aya rerencangan simkuring tadi ngaos urang doakeun qori-qori mudah-mudahan dipasihan panjang umur. Tamu urang nu teu seberang nu geus teu asing deui nu aya di gigireun katuhu kula Profesor Dr. Kiai Haji Supendi AF, terkenal nyana di dunia solear Cisoka. Alhamdulillah eksis. Kumna nu haladir di dieu aya ketua, aya wakil, aya perangkat-perangkatna termasuk Amin Rais. Alhamdulillah araraya nyana kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Asal keur muludan kasorot balik pareum deui. Iyalah. Tapi aya tamu anu luar biasa ya. Ini Madura. Istrinya telah meninggal dan dia sekarang usahanya eksis. Kesini bukan semata-mata mau maulidan. Ada yang dilihat, mungkin yang mana nanti bilang aja Pak Haji. Ya, ada saya di sini, murid saya umurnya 17 dibalik. Ngarasa ngorabai meureun nyananya asal diberi 50 tahun bung hayangna 17 sudah 17 teu boga rarasaan meureunnya. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang neruskeun lalakon nu kamari. Kamari orang maulidan bahwa Kangjeng Nabi teh dilahirkeun tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah nu dipimpin ku Abu Rigol untuk menghancurkan Baitullah sebut tahun gajah. Tuluy Kangjeng Nabi diutus di Mekah umur 40 tahun. Tuluy Kangjeng Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah berjuang Kangjeng Nabi 10 tahun. Di Mekah sabada diutus 13 tahun. 40 jeung 13 sabaraha Haji? Cepet ieu ngade hujan. 53 jeung 10. Bener ente sih si budak ieu. Aing mah asal tepatnya percaya hitungan. Jangan menghitungna sok salah. Kamari ditanya bapana Kangjeng Nabi Yusuf, Ibrahim.
Wah. Teu beres ya mah. Barang kedua kali Ayub. Wah, mah kudu dibawa ke grogol. Masya Allah, Masya Allah. Tah. Jadi 63 tahun wafat Kangjeng Nabi Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriahna tahun seberapa? Cepet atuh kamari kan sekarang sabaraha poe. Culat cilik keneh bae. Wafat Kangjeng Nabi umur 63 tahun Hijriahna tahun seberapa? Masya Allah. Isi udah ngaji naon atuh. Ya Allah kamari. Atuh eta di Madinah sabada hijrah sabaraha tahun. Aduh parah jasa parah. Atuh hijrah di Madinah berarti nyana kakarak ngamimitan tahun. Geus tahun 10 akhir berarti 11. Tah seperti eta. Nah, lamun tahun Hijriahna tahun 11 wafat Kangjeng Nabi, Masehina tahun seberapa? Bener teu? Rada bener ada setiga. Kerlempeng ya ieu. Masya Allah karim. Tah eta lu perlu diingat kurang sejarah anu luar biasa. Pada tahun 580 Hijriah Islam mulai pudar deui lantaran Bizantium mulai hudang di tahun 400. Persekongkolan Amerika jeung multi nangis mulai walaupun can dibentuk. Israiliyah Yahudi geus menguasai Aqsa, direbut Masjidil Aqsa nu dibangun diperbaharui ku Sidina Umar, dijadikan gereja. Masya Allah. Maka saat eta seorang sultan anu gagah menjadi Imamul Haramain, ngaranna saha? Imam mun boga murid 100 kos kieu kabeh maninggeussan aing. Ya boga murid 100 kos kieu kabeh maninggeus lah bubarlah pondok bubar. Beletnya sebelet. Meureun usia oge meureun nya. Meureun usia ieu makin kolot makin kadina geus pukul di jerona mah alah. Geus diusiran bae ku pamajikanna ge. Jabatur mah batur beuki kolot teh biasa anu di jerona mah masih eksis. Tapi ieu mah tawadu. Geus lanapa. Manfaat. Pamajikanna geus bosen deui. Jajamu berbagai jajamu. Geus temempan. Obat berbagai obat temempan. Mangade beaks. Aya nu mere resep. Cak nu mere resep make mangande. Nya nareangan ka unggal tangkal aya meureun 2 karung mah. Eleh bobule mah. Oh, deui pamajikan haju mau belati. Yo mending dipotong we. Inget-inget ka dongeng eta teh anu sok dicarekan bae. Salah dicarekan bae ku pamajikanna. Asal datang diparekan, asal datang carekan. Lah jagna aing geus kieu bah. Hirup. Ka kebon kirai, kabaran aya kuya. Potong hulu kuya. Teu dan di luhureun meja, tutupan ku turub saji. Diantep ke nyana keluar. Pamajikanna nempo naon ieu?
barang di dulu. Innalillahi. Iya kakak kunaon jadi hantem-hanteman kieu. Atuh marah bae mah dipotong kieu naon harapan aing. Tapi apa bajikan ge nyana henteu haju gegeraan marah jeung ceurikeun teu dipandang geula. Paingan nyahoan bae cek nya aya mataan. Orenganan. Jaya irungan segala. Aya letahan paingan cek nya ieu. Masya Allah nyahoan bae nya ieu oreng mata aya. Tololnya we tolol. Aduh, barang datang salakina teh diasupkeun deui ka dinya. Langsung nyana ngagedepret ka. Kudaha? Atuh kula sanajan marah bae ge tah mah watek ka. Ulah haju hantem-hanteman. Lah, salakina teh bonganna. Boga duit marahan bae ceuk. Can ge nyandung geus bebeakan marah. Geus ka ulah sok kikituanan ka. Eta aduh, kahayang kula marah ge hook ka eta. Eta kunaon dipotong. Lah, bonganna. Anjur kan teu ieu cek salakina. Tunggul na kene. Aya. Nanyakeun tunggul. Teu beres. Hayu cenah urang ka kamar, hayu sugan aya tunggulna, hayu. Langsung ka kamar biasa, nyana happy. Ceknya nak aja tunggulna ge panjang kene. Katipu. Nyana bareng hudang teh. Teu mah lain-lain wae hulu kuya paingan. Atuh marah deui nyana. Masih deui. Salah atuh bola bebenya nya. Bola bebeja hulu kuya. Lalakina modal haji pendi meureun nya. Mukakeun rahasia bae. Teu boga akal. Guys, palingan deui. Nah, ieu tahun 580 seorang sultan ngaranna saha Haji? Salahuddin Al-Ayyubi. Ingat ka Salahuddin Al-Ayyubi waktu orang ke Mesir. Kajepen di Mesir pohar. Asa panghebatna bae meureunnya. Pan urang Mesir mah sebenarnya mah garagah, garelis. Nyelenyana asa bebeneran di solearna teh asa bebeneran ngan peda buntutan doang. Aduh Gusti Allah. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi nyana ceramah di Mekah, ceramah di Madinah, nu diceramahkeun kebersatuan umat Islam lantaran Aqsa berubah tina masjid nu dibangun diperbaharui ku Sayyidina Umar menjadi gereja. Urang rebut kembali. Eta umat Islam Madinah, umat Islam Mekah, tamu-tamu nu munggah haji setuju kabeh. Tetapi kan kesulitan kumaha ye carana ngumpulkeun jelema sadunya. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nyana nyieun sayembara saha anu bisa ngalunkeun siiran-siiran jeung pujian-pujian ka Kangjeng Nabi bakal dijadikeun nomor 1 pemenang nomor 1 nomor 2 bakal diberi hadiah. Wah, Yaman nyieun, Turki nyieun, Mesirna sorangan nyieun, Irak, Iran, wah beh nyararieun. Naon kitu ngaranna? Siiran-siiran. Langsung ditilai tina sekian puluh nu menang adalah Ja'far Al-Barzanji. Eta teh. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya nabi salam alaika
ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat iya salam ada sorana resep asal ngadenge galedeg salam alaika salawatullah alaika anta samta syamsun anjeun Muhammad lir teu beda jeung panon poe caang anu luar biasa bahkan ngaleuwihan ti panon poe mah ngan sakadarnya angan alam jagat raya subuh riem-riem jol panon poe ya Allah beungit Haji Pendi anu okos disolear kadeuleu beungit Haji Rusdi ge kadeuleu nu sakitu kasepna maksudna okos cepot Haji Rosidi masyaallah Robi Sugara bey ngan eleh jangkung eleh mancung eleh gede sama ngaranna lain Haji Masuri masyaallah lamun di deuleu kurang pohara jasa bobogohan beak mobil hiji batur mah jantilok kayak boga bobogohan tilok beak mobil hiji ya mau bobogohan pleng bae spion eueuh balik kadinya ditanya ku Haji Wati spion ka mana lah budak nabrak ya nabrak mah tilok dua ieu dua kabeh ya Allah ya Rabbi menang saminggu sen eueuh cak Haji Wati aya sen ka mana sen ieu tabrak deui bae emang dipake ku sang budak ngaranna ge lah cek jana teh sen eueuh masyaallah karim tilu eueuh setirna tilok aya nu kitu bobogohan jeung setir-setirna kaopat kali leumpang suku cek Haji Wati ka mana mobil lah jual cek jana teh sejarah luar biasa eta masyaallah ada bajingan jasa teh panon poe nyorot katingali nu kasep katingali nu goreng katingali geulis katingali beke katingali gendut katingali kabeh boro-boro manusia munding hewan segala rupa katingali jarum potong ge katingali Kangjeng Nabi mah lain eta nyorotna datang ka ayeuna nyorot ka kampung Cilongok masyaallah Haji Patin kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kasep alah siapa hasud sama Haji Masuri kasorot ku Kangjeng Nabi beuh bade ngayakeun muludan encan dibubarkeun geus nyen panitia deui resep jasa meureun jananya aya leuwih namanan kitu ge meureun ya Allah ya Rabb ieu kasorot di dieu coba di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ieu di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi berkatna dipanggul diiring ka ditu ya Allah cek ulah rame-rame naon kuda keur ngobrol bajeng pamajikan pisan rame-rame naon si budak rame-rame barang di deuleu horenganan ieu lembur kuring pohara ieu berkatna parahu aya kula mah geus pakana saminggu ieu mah dek jualan belah pokona warung dibawa ka ditu warung ya Allah ka pondok ku jalanan mun aya jalan mandek ieu naon ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain sakadar eta sorotan Kangjeng Nabi mah tina bodoh jadi pinter tina teu nyaho jadi nyaho masyaallah karim kita teu wauh ka Allah jadi wauh basyira wa nadhira sorotan Kangjeng Nabi nu paling indah bisa mindahkeun tina bodoh kana pinter nu paling indah sekali tina neraka ka surga dipindahkeun ku Kangjeng Nabi nu bakal jadi ahli neraka ku iman ka Kangjeng Nabi surga lain lalagaan pemindahan Kangjeng Nabi nu luar biasa ya Allah ya Rabb tentara Amerika nu kamari perang jeung Irak ratusan bahkan ribuan kasorot ku sinar Kangjeng Nabi mun kukula dicaritakeun wasilah di Amerika loba
lu asup Islam wari muludan besar-besaran ribuan manusia ieu sorotan sinar Kangjeng Nabi ieu Karim pohara jasa lamun di Soviet Moskow ayeuna Islam anu luar biasa lobana maulidanana ribuan manusia lamun urang ningali tadi 212 alumni jutaan manusia sorotan sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabara juta manusia nu kamari leumpang nu tadi aya di Jakarta ya Allah ya Rabbi lamun lain sinar Kangjeng Nabi nyorot mal bisa capek tah iyalah sinar Kangjeng Nabi mindahkeun tina bodoh kana pinter tina bengko kana lempang nu paling indah tina neraka ka sorga urang di dieu diuk hayang pindah urang teh embung cicing di neraka dipindahkeun ku Kangjeng Nabi melalui maulidan ieu urang ngageser tek urang Cilongok teh jadi ka sorga urang Cilongok ulah ka amin ieu urang mana urang Cilongok pindah ke sorga ulah ka ngaku ieu urang mana ulah dek amanat ke malaikat Ridwan yang satu jangan dulu pakai ada syarat-syarat Cilongok mah tanpa syarat arasuk ke sorga emang nu bakolot urang gitu sorga tapi itu jelas dipindahkeun melalui sinar Kangjeng Nabi iyalah anta syamsun beh anta badrun anta nurun fauqa nurin mun dijelaskeun ku urang eta pohara anta iksir wa goli aduh 12:30 cuaca geus teu bagus kebari lanjutna iksir ya carita iksir engke bae urang malam ieu malam mana ya Senin terus Selasa ngaji malam Rebo malam Kamis di mana nah kayak orang cerita iksir di Asem sebab ieu geus teu mendukung hujan terus geus peuting kayak orang nyaritakeun iksir tegor kula bisi pohong kayaknya tanggung gua atuh geus 12:30 aduh sok jasa meureunana juri Cisoka datang meureunnya anta iksiru wa ghali masyaallah aya hiji kayu ngaranna kayu iksir eta disarupakeun Kangjeng Nabi ka kayu iksir nu mantap Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lain sambarangan kayu anta iksiru wa ghali kayu iksir masa Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lamun lain kayu iksir boga keistimewaan deh Haji Pendi mah mamawa kayu teh paling ge kayu kaoka tiruan aya deui kayu teh nya nama menang di Pakulonan teh lain Pakulonan naon garah di kulon teh ujung kulon paranti anti orai mantap alhamdulillah di pondok eueuh orai lantaran nyana boga antina sok ngagendam kadang-kadang nyana ngarupa orai pamajikan kagetin isi orai di dieu barang dilenget-lenget ih jadi masalah laki mantap kulit dage kuari hampir kos orai kulitna iksir ya Allah ya Rabb keistimewaan kayu iksir lamun urang dagang nyekelan kayu iksir dagang naon we untung bae lamun urang nyekel kayu iksir urang jadi pejabat kajen teuing sakolana SD hayang jadi presiden jadi iksir lamun urang beungeut jore pas aja pendek lagi beungeut perang nah kuari hayang kawet beak geus tah geulis geus tah beak tah geulis geus tah kan lamun urang nyebut ge mah itu geulis da we geulis biasa-biasa bae itu tuh nah itu mah geulis rada luhur tuh itu tuh tiung koneng tuh beuh itu mah geulis dak luhur tah itu tuh nu tiung beureup mau eta mah beak geus tah mah geulis tah lamun aya awe geulis aju dia kawinkeun jeung Haji Pendi nu pagalana berontak kula maksudna teu satuju masa beungeut jeung geulis nah teu kudu dipelet lamun boga kayu iksir kadeulina Mang Haji teh kasep bae kadeulina ku sasaha bae ge kasep bae
lain kulum Mang Haji mah ya Allah kulum bego payah jasa ya otakna ya SDM na ya Allah Mang Haji ya walaupun nyekel kayu iksir misalnya Mang Haji ayeuna ka Jakarta babarengan jeung artis dulu Mang Haji teh kabita bae kadelna kasep bae Mang Haji misalnya babarengan jeung Ratmi B29 kadelna kasep bae Mang Haji hah emang nyaho ka Ratmi Mang nyaho aduh sabeca sorangan panjana mah kasep teh kadelna Mang Haji misalnya ke Uzbekistan kemarin kan garilis jasa di Uzbek bih eta orang Uzbekistan Masya Allah tukang sapu nah di Uzbekistan tukang sapu jeung artis Indonesia masih gelisan tukang sapu di Uzbek bener cak Patriana budak aing geus ka Amerika geus ka Jerman geus ka Inggris geus ka Prancis ka Mesir cak alal cak ka Maroko ieu lain ieu Uzbek nya keur carita teh di Uzbekistan ziarah ka Imam Bukhari waduh barang ka Uzbekistan cek nya pohara teh jelema tukang sapuna bae tukang sapuna eta teh leuwih geulis dibatan artis Indonesia ih karasep urang Uzbekistan paling di Imam Bukhari kasep jasa nah ieu carita iksir ya iksir Mang Haji mun nyekelan ka iksir hajo ka Uzbekistan awewe nu sakitu garilisna neuleuh Mang Haji teh kadeleuna kasep begitu kuari teu boga iksir teu bawa iksir pan padahal mah kasep Mang Haji sakieu mah kasep tapi ku batur di Pajar Jore we heran ku lagi kurang ge padahal sakieu baca kasep dah tapi asal dibedakeun ieu kasep teh ih jariji cek nya tah aya jariji asa ka nah ieu kurang iksir supaya aya iksiran di awak kurang baca sholawat jadikan awak kurang sebagai iksir cicing di mana bae kadelna kasep cicing di mana bae kadelna ganteng ngahiji jeung saha bae panghebatna pangmencrangna bae jadikan diri urang iksir pantak Kangjeng Nabi anta iksiru wa goli anta misbahus suduri sabaraha cenah kiai maca sholawat ulah loba-loba sapoe-sapoe ting 4444 loba teh gimana bung kasep benernya lamun awewe maca sholawat 4444 sapeting sapoe-sapoe geus pokona mah lalaki mana nu teu kapincut bos mana nu teu kapincut pokona jelema neuleuh awewe eta si budak geulis amat kabeh nyebutkeun geulis bae iksir ya Allah ya Rabb ieu urang lanjut engke lantaran situasina ya insyaallah malam Kamis jangan kula basi pohonya iksir urang tutup ku doa doakeun panitia mudah-mudahan dibere panjang umur dibere kekuatan dibere tabah nyana gitu kene panitia pembangunan masjid wakilna ge mudah-mudahan dibere kuat nyana rada muriangan bae kuari kadelena jadi besar harapan besar kahayang tenaga eueuh ieu wakil nah eta nya kitu kene urang nu halal hadir di dieu mudah-mudahan jadi iksir kabeh mudah-mudahan dihampura dosa urang mudah-mudahan akhir hayat urang husnul khotimah ngadoa ka Gusti mudah-mudahan urang dipake kadeudeuh jeung kanyaah ku Kangjeng Nabi urang Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذل الذكر فاعلم أنه قول لا إله إلا الله
illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha 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 illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah